Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-12. Para mitra kaum dangu, isukna poean ading jeung sapada baturna tiluan rek ngadatangan ka saurang budak parawan urang Cibedu. Kirawan Cilohor saurang budak jajaka gawena keur iji gimbrang we siga nu teu geunah cicing. Sakapeung jero turun kaburuan bari luak lieu tuluy mencerong ka jalan. Teu lila kalacat ungah deui bari ngagegero indungna nu keur barang gawe di dapur. Si horeng eta budak jajaka tayalian Tajudin manehna ngarep-ngarep nu jadi bapa can datang keneh keur ngajual hayam adu. Ma, ieu temal indungna bari nyerilik nyampeurkeun ka tepas. Pok nanyakeun neuteup ka beungeut Tajudin rada alung. Kumaha teh eueuh wae geuning mah mangkana geus nyedak kaburit ieu teh. Sok sieun arep-arepeun we nu didatangan ku Udin teh, sok sieun disangka Udin ngabobodo, ceuk Tajudin rada kerung. Ke atuh ujang sing aya kasabaran da beurang keneh. Ongko abah keur nyokot duit ladang ngajual hayam adu teh keur panglamar. Boa ayeuna keur di jalan keneh meureun. Nya sok sieun teu payu we ngajual hayamna abah teh. Anas Udin geus cacarita ka Bahru minta. Poe rek ka ditu, ceuk Tajudin kasieunan bari gek diuk dina babalean. Moal nepi ka teu tulus kujang perkara hayam mah kamari geus jadi rek dibeuli ku Ki Karim. Jang rek mere duit poe ieu samal hayamna ge ti kamari geus dibawa ku Ki Karim teh. Wayahna sing sabar we sanajan ka ditu nyore-nyore ge teu naon-naon. Samala aya alusna pas sore ngarah nu didatangan keur kerineh, ceuk Biawang. Bari ngoloyong ka jero sabab keur boga pagawean di dapur. Geus kitu leng Tajudin ngahuleng samalah akhirna mah make ngagerendeng jero dadana boga rasa karunya kanu jadi kolot. Dipikir-pikir mah aing teh nyieun pidosaeun we kanu jadi kolot teh. Nepi ka si bapa dibelaan ngajual hayam keur keperluan aing ngalamar ka incuna Bahru minta. Sedeng aing geus nyaritakeun hayang ulah ngaripuhkeun kanu jadi kolot. Buktina kieu nu jadi bapa ti kamari kakeleyengan nawarkeun hayam. Ari aing teu buru-buru neuneun kepercayaan ka incuna Bahru minta, sok sieun dianggap saheureuyeun atawa dianggap ukur ngaleleceh. Padahal ti baheula ge aing mah geus cop bogoh ka incuna Bahru minta teh. Kitu deui incuna Bahru minta geus bogoheun ka aing teh. Samalah lamun aing sapoe teu ka ditu, sok rajeun amek-amekan majarkeun aing geus laas micinta. Tampolana boga timuru majarkeun aing geus boga deui ceungceuman hate nu anyar. Padahal jarang didatangan. Andai ngarasa era ku akina jarang didatangan sote. Unggal ka ditu aing can aya kaingetan pisan. Tapi manehna aya naon teu boleh disodorkeun. Lamun aing poe ieu teu datang, kana pasti dianggap ngabobodo. Pasti matak jadi gorengna, sedang aing ka akina dihenteu teu kasebut guru. Tada teuing we aing meureunnya. Ka aing nyapa entengna aing nampa panyiksa. Mangkaning Bahru minta geus moyan dina bab kajawaraanana. Sawangkon Cibedug mah eueuh duana ngaran Bahru minta. Wawanen jeung pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Ceuk Tajudin pangrasana mah guruna anu luhung. Ceuk pangrasana mah guruna we nu luhung ku elmu teh. Padahal aya deui nu leuwih ti guruna Tajudin katalah Bahdaroji. Minangka guru Bahru minta dina bab ilmu lahir ilmu batin geus masabi. Tapi sifatna teu umaing teu reueus dumeh beunghar ku pangarti. Teu karasa waktu nyerelek geus ampir kawanci asar. Mang Dinta nu didago-dago keur nagih duit hayam teh canjol keneh bae. Atuh Tajudin sajabana ti kesel teh diwubuh geus ngarasa nyeri beheung sosongeteun. Antuk nama goloyo kakadengan dina babalean ditepas bari geus sirah. Sedeng hatena mah keheul kanu jadi bapa dumeh can datang keneh. Tapi teu lila Tajudin ngorejat deui hudang sabab ngadenge sora nu ting gerendeng di pongpok imah. Nanabreh si horeng Mang Dinta bapana kakara datang samalah ngiringkeun saurang lalaki tengah tubuh demi katelah nabah murdasan. Hi geuning wa dasan damang wa ceuk Tajudin nu tadina marek amek kanu jadi bapa asa kapegat ku semah bawa bapana. Berkah jalu masih kene aya dina kawarasan wa teh. Kumari si jalu tema Bah Murdasan bari nyamat kana leungeun Tajudin.
Ya pangesto waktu si Mawa. Syukur we cager mah euy. Pokona nu jadi kanikmatan mah lintang ti awak sehat. Ceuk paribasa dahar karo uyah ge ngeunah we diberi cager mah. Sabalikna lamun teu cager atawa awak teu sehat, sanajan disantongan dahar jeung lauk hayam atawa semur daging tetep we teu mirasa di daharna euy. Tempo-tempo atuh. Menikah rasana ge. Tah naon teh? Dahar teh meni asa tata jeung tampolana tara ditoya-toya acan dahareun teh. Ari mah ilaing ka mana euy meni sarimpek ieu? Aya wa biasa nuju uyak-uyak di pangker wa. Mangga walingi punten di kieu mah di dieu kieu mah. Cek Tajudin bari geek Bah Murdasan diuk sila tutug. Bari tungtung calana batik sabelah rada ditarik kana palebah tuur. Ari Mang Dinta harita ngoloyong ka jero. Rek ngabejaan pamajikanana nu keur napikeun beas di pipir. Teu sakumaha lila guru tak biawang nyampeurkeun kalawananya bari nyolongkrong sasalaman. Akang Damang cager waktu ieu mah keur naon atuh ngahekok we di tukang jeung geus heueuh. Tara kagirang-girang abongkeuna geus panen urang ieu mah. Tembal Bah Murdasan bari patare madam paleungeun jeung biawang. Lah panen ge ukur kasebatna we Akang. Hasilna mah nya kitu ampir plus sareng tilas gawe-gawe teh. Kantenan ari hoyong nama kagirang mung nya kitu teu ari balas lalumpatan ieu nyiar eusi aseupan Akang. Lingi-lingihnya Akang itu pamang nuju napikeun beas di pengker bilih diacak ku hayam. Wajung ka ditu barang gawe mah tong ngarasa kaganggu barina oge. Ceuk Bah Murdasan bari ngahurungkeun bensin rek ngaroko. Leos biawang ka jero deui rek maratkeun nampian beas. Bah kumaha urusan udin teh? Ceuk Tajudin siga nu teu sabar. Nu maksudna nanyakeun rek ngalamar ka incu guruna. Jadi atuh. Jadi kumaha bah? Tanya Tajudin rada kerung bari neuteu. Jadi teh tulus jadi teh. Temal Mang Dinta rada mesem. Lamun tulus iraha pi di teu nana mangkani geus nyedak kaburit ieu teh bah. Ai perkara pi di teu nama keur Abah mah bisa dijawab ku Abah. Tanyakeun ka uwa maneh kaynya. Temal Mang Dinta ngareret ka Bah Murdasan. Atuh Tajudin ge kabawahkeun ngareret. Tong make hariwang sieun teh tulus jalu. Pasti inditna samala ka dituna ge jeung uwa. Sabab Abah ilaing nyerenkeun ka uwa. Wayahna ulah indit poe ieu pageto dina poe rebonya. Lataran ceuk hitung-hitungan poe nu hade teh poe rebo kitu. Ceuk Bah Murdasan. Ai dinten ieu naon lepatna wa? Woi salah na poe ge ngan leuwih alus. Dina poe rebo pageto sabab meunang hitung wa. Kitu ge ari rek make jeung percaya kana hitung-hitungan kolot. Teu percaya mah teu nanaon rek ayeuna ge ngan wa teu tanggung jawab. Dina aya itu ieuna kapan nu dipalar teh hiji kasalamatan lain, kadua hasil nu matak ngagumirakeun keur sarerea. Ari dapon ini wae mah percuma atuh barina oge. Nah dinten rebo mah tuh kudah ngabujeng deui wa kagirang. Lain disusulan tapi sampure kagirang da teu sabaraha jauh. Kuleumpang aki-aki ge teu kungsi setengah jam komo ilaing budak ngora keneh. Meuh hoyong mios dinten ieu wa wireh putuna baru minta parantos naroskeun bae. Nanyakeun urusan naon? Mun naroskeun perkawis abdi bade nyimpen cariosan ka eyangna. Abdi teh tos ngaros isin we sareng hariwang deui wilih abdi disangki mih saheureuyeun. Atanapi ngagokan ka anjeunanana mangkaning eyangna nu dipiharep ku abdi teh kasebat guru. Ari katamih-tamih sunantos pada uninga tina perkawis pangartosna. Tang tos uage parantos ngadangu kayan guru abdi malih ku sadayana urang Cibedug mah dipikaserab wa. Ceuk Tajudin nyaritakeun perkara guruna. Maksudna mangajelaskeun tina perkara bab ilmu bari gede kasieun kudu jadi guru. Tong make hariwang jalu. Perkara cumaritana mah kumaha we. Ongkohan lain teu niat rek ngadatangan can tepi kana waktuna. Nya eta waktu pikeun ngebrehkeun kapercayaan dina poe rebo pageto kitu. Ayeuna bisi lain sieun dianggap ngabobodo atau ukur saheureuyeun. Miharep ka incu nu jadi guru matak naon ayeuna ilaing ngageledeg ka ditu heula. Ngabejakeun yen ilaing jeung uwa rek ka ditu poe rebo kitu. Malah aya alusna ngabejaan heula ngarah di ditu dina poe harita teu ka mana-mana. Sabalikna lamun teu ngabejaan heula nu hartina ujug-ujug datang we. Leung lamun nyarampak di imahna kumaha lamun nyampakeun areueuh.
kapan urangmu badir lengkah teka piceun cek Bah Murdasan. Pok Mang Dinta bapana Tajudin Mairan. Tanya kujang, aya alusna euy ngabejaan heula ka ditu. Sakumaha nu diceritakeun bieu ku maneh. Janten abdi peryogi kada ka ditu heula wa. Tajudin tumanya bari ngareret ka Bah Murdasan. Puguh we perlu mangarah nu di dituna siap-siap yen poe eta rek kadatangan ku urang. Tembal Bah Murdasan. Nya kitu saya tuh wa abdi ayeuna bari ka ditu wa. Cek Tajudin bari ngoleset turun tina babalean. Barang Tajudin rek jerut pisan turun di geroan ku Bah Murdasan. Keula jalu. Wa aya keneh tanyakeun ka ilaing. Keun da beurang keneh euy jeung loba kendaraan. Aya teruskeun perkawis naon wa? Cek Tajudin nyamperkeun deui gek diuk di jeureun bapana. Eta ari ilaing miharepna kanu jadi incu guru teh geus bener-bener kalawan geus hadia lamun ti pihak awewe ngabereg hayang buru-buru salamet. Cek Bah Murdasan nanya kana pamadegan Tajudin. Ai perkawis eta mah kumang kewe wa sawios abdi bade ngical muning we jalan abdi maromuning anu mangduye tos gaduh hiji sewang anakna wa. Oh kajeun ilaing geus boga kayakinan kitu mah wa teh milu bunga atuh. Ngan saja bati kitu. Eta kumaha budak awena bener-bener daek miharep ka ilaing? Cek Bah Murdasan talete pisan. Nyarita nu bener atuh lain dari heman wae. Mau ya atos wa tema Tajudin teu pati tatag. Bari ngareret ka bapana nu keur melenguk nyenyek ramo arek nyenyek rokok haseup meunang ngelun. Atos kumaha? Sumun atos kersaeun dipiharep ku abdi wa. Tema Tajudin tapi beungeutna rada bareureum. Oh. Jung atuh geura ini mengpeung beurang keneh bejakeun kitu. Kakolotna mah ilaing jeung dua wa dina poe Rebo pagetore ka ditunya. Mun wa mah atuh dikantun heula ku abdi. Jung ka itu. Temal Bah Murdasan geus kitu majrut. Tajudin turun tuluy ngaleos init nu maksudna marek ngabejaan ka Bah Ruminta. Ari Bah Murdasan harita terus ngawarangkong jeung Bah Dinta. Di bari saleuseurian babakuna mah ngawangkongkeun urusan Tajudin. Teu kacaturkeun urusan Tajudin datang ka Bah Ruminta. Caturkeun harita para mitra sadaya. Tajudin geus balik deui atuh Bah Murdasan sanggeus Tajudin datang kalawan geus nampak laporan mah. Teu kungsi loba wangkongan deui Bah Murdasan ge bali. Malikan para mitra kana urusan ading mung bade ngaso heula. Para mitra kaum dangu malikan kana urusan ading. Nu dititah ku Salim ngadatangan ka Bah Ruminta. Isukna kira-kira pada asar geus init mancen tugas ti lanceukna. Dibarengan ku tilu urang baturna katalaki jemblung si Omlen jeung Sai. Harita ading jeung sapada baturna ini ti imah rek ngajugjug ka Cibedung. Nu teu karana tutumpakan kajen laleumpang we samalah jalan age. Henteu ka jalan gede norobos jalan pakampungan. Kitu soteh ceuk pamikir ading. Aya dipake ongkos kana tutumpakan sok sieun eueuh keur ngopi di jalan. Nu matak ngawayahanakeun maneh sarerea laleumpang ting alasruk pokona mah asal anyog kanu dituju. Teu karasa lumampahna ading jeung sapada baturna geus jarauh kalawan geus anyog ka hiji tempat nu eueuh lemur pisan. Katamah-tamah geus jeda kawanci asar, jaba langit angkeub siga-siga rek hujan, tapi sanajan bari henteu kitu ge. Matak ngurangan kana perniatan terus kebat lumampah, nu beuki jauh beuki nyorang patempatan nu suni siga tempat nu arang langka kasabah ku jalma. Na atuh keur tong wae laleumpang teu teu kanyahoan ti mana torojona. Ujug-ujug jilung jeleng tilu urang lalaki jarangkung gede. Laluncatan ti pasir kalawan megatan jajalan. Puguh sakedapan maading jeung baturna. Nu tiluan rareuwas samalah si Omlen ampir-ampiran rek luncat kalebak. Panjang kana mah sato galak rek ngarontong. Pada katak saurang seuring ngagak-gak kalawan nyarita. Matak ngadatangkeun pinapsueun si horeng jalma nu tiluan teh rampong. Teu kalabur pangacian teh kisanak. Cacak dewek luncat meni geus ting rarenyag komo lamun dipiheulan ku pedong sia. Ngalabak kana punuk si daing deuleu. Pokna bari nulak cangkeng. Sedeng baturna nu duaan deui silih reret. Saha si laing teh?
Naon maksud jeung tujuan si laing ngadon ngaharalangan pajalanan dewek? Mundur sia. Cek ading di barung ku beungeut meuni semu geuneuk lir beusi atah beuleum. Hayang nyaho kana maksud jeung tujuan dewek kisana. Matak dewek nanyakeun ge hayang nyaho kana maksud jeung tujuan ilaing. Temal ading rada kasar jeung mureleng kana beungeut nu aya. Badus ya. Make nyebutkeun si laing sagala. Dewek kieu-kieu ge sakolot deuleu. Cek rampog semu ambek. Lamun kolot ge boga tata kasopanan sia. Ulah kawas barolon ngadon jelung jeleng laluncatan. Rek naon perlu na ilaing megatan dewek barina ge? Bisi hayang nyaho maksud dewek megatan ilaing rek majeg. Satiap manusia nu ninca ka wewengkon ieu kudu mere pajeg atawa upeti ka dewek. Sabab tempat ieu cekelan dewek. Harti? Oh, lamun kitu mah ilaing teh rampog sugan. Eta mah kumadinya disebut rampog heug. Disebut garong heug. Pokona setiap jelema nu kumalampreng ka dieu kudu mere pajeg. Mun dewek teu boga kumaha? Dewek teu nanyakeun boga henteu pokona bayar ka dewek. Nah, nu kudu diserenkeun ka dewek atuh. Nu diserenkeun mah si pesak si laing alias duku alias duit beli duit. Kumaha lamun dewek teu bisa nyerenkeun? Cek ading bari ngiceupan. Kaki jemlung atuh kojengkang ki jemlung ngadeuketan siga nu surti kana isyarat. Ya kisanak. Ya kisanak bau wadotan. Dewek teu nanyakeun ilaing bisa henteu nyerenkeun duit. Pokona duit. Duit pokona mah duit. Nyaho si laing duit teh. Memang dewek nyaho kana duit mah. Temal ading pinapsueun geus ngagugudung. Lamun nyaho kana duit kaluarkeun tina pesak ilaing sadarea. Naon pikarepeun ilaing lamun dewek jeung nu jadi babaturan teu bisa nyerenkeun duit? Lamun ilaing teu bisa nyerenkeun duit, pasti nyawa ilaing diala ku dewek arti. Pilih hiji di antara dua. Nah mending nyerenkeun duit, nah mending jala nyawa. Cek rampog nanya kana pamadegan ading. Duit moal nyerenkeun sok komo nyawa, temal ading tegas. Lamun saripa kitu si laing teas babatok deuleu. Hei, tong boroning sirah dewek sanajan hulu si laing ge teas. Di mana ya hulu hipu mana seuneuk hulu buih atuh, temal ading. Pok baturna rampog nu saurang deui pipilueun ngomong ti dituna mangahatean. Tong diajak ngaco we ki adilah. Teu daek nyerenkeun duit mah banting we ka dinya huluna. Bila ge manusia sakepeul jeung bajuna. Kadar eta anu bentelu kadutna keun ku ngaing digares sebagianna. Cek baturna rampog. Nu maksudna mah ditujukeun ka Ki Jemlung. Padus ya. Ngareukeun bentelu ka dewek. Mundur agus. Nu kieu mah asaheun mamang yo hayo geura mata sia. Geura mata sia buta kolomero. Cek Ki Jemlung nangtang jojoh patutunggalan. Aduh. Ngaso heula euy sowe tarung teh euy. Sok lah ngaso heula sakedeung. Pokona mah hitung-hitung urang naon teh ngadu pangabaran ngaso heula ngaso. Beneran usul kedah ngaso heula sameh tarung para wargi sadaya. Di tarung ye lami ye. Kumargi dipegat di tengah-tengah mun sawewe tarung ngaso heula. Para mitra kaum dangu. Harita sakumaha nu kauninga Ki Jemlung nangtang jojoh patutunggalan. Hahaha. Nate sieun budak badi lekanu cilaing sia bentelu. Cek rampog sering ngagak-gak bari awak rada ngalagedai. Keur kitu teu tatapasini Ki Jemlung kadorong ku hawa nafsu nu teu bisa kabendung. Salabar ngabistelkeun peuleup nu badag jeung kakar di lalempeng kana beungeut. Sabarut. Ait, nyamo sia buci treuk. Cek rampog. Menaya kurikat ngakiwarkeun beungeut bari nepak leungeun Ki Jemlung. Bareng jeung ngoleweng ngaleungeun Ki Jemlung peureup kenca rampog males ngahiuk bangbaraan. Rek ngabanting sirah ti gigir ngan orokaya. Ki Jemlung teu eleh rikat manehna ngareuneuh terus ngejat. Kasisi bari suku kenca ngajelepung ti gigir. Nguptek suku Ki Jemlung. Ku waktu hasil ngabintih kana gado nu jadi lawan. Waduh, bedul sia maju batur. Cek rampog nutas kabenangan gadona ngagero ka baturna. Atuh baturna nu duaan serut-seret ngalugas bedog. Kitu di ading jeung sain pada ngalugas bedog kalawan teu ngalobakeun miceun waktu.
Tilu pasangan silih serang bedog but matak pipaureun. Bedog di masing-masing alawor tin beletrak. Bari jil kembang seun. Bedog ading ngulawit ti handap maksud rek menutuh suku nu jadi lawan. Tapi gagal sabab lawan ading cukup rikat. Manehna gentak ngajaul geblos bedog ading ngageblos. Seak nu jadi lawan ngaheumatkeun bedog. Rek mapas tak-tak. Puguh lamun kurang-kurang na ading terancingeus mah pasti tak-takna sempal benang ku bedog ti pihak lawan. Ngan untung harita ading rikat ngadoyongkeun awak kagigir, ading nyabetkeun bedog rek males nigas cangkeng. Tapi serangan ading gagal harita. Samalah bedogna ampir-ampiran rek lesot sabab dibanting ku bedog pihak lawan. Sajabati kitu, awak ading rada murilit kabawa ku tarik-tarik na ngeumatkeun bedog. Sedang nu jadi lawan asa tambah kesit manehna ngabistelkeun peureup keker kalawan teu mis deui ngacebrod kana palebah ika. Cenah ading rada ngaharekeng semu seueur terus tibebeut na karak pengkang. Sedang nu jadi lawan teu mere kesempatan pisan tuluy luncat ngagorowok ngaluarkeun sora pangrentag marengan bedog di emat rek narok tarang ading. Rasakeun kudu sia-sia begu corowokna lawan ading ngan hadena we keur ading teu eleh rikat manehna ngaguliti kagigir plek seseukeut bedog pihak lawan hasil narok taneuh. Korejat ading nangtung meh bareng jeung ngalieukna ti pihak lawan. Sabrut lawang ading siga teu sabar nyuruntul rek nyudukeun congo bedog kana palebah beuteung. Sedeng gigireunana teu kareret aya Ki Jemblung anu tas ngaragrageun lawana. Atuh Ki Jemblung nemongkeun kagaranganana bedog dikepang kagigir. Plek. Aduh. Lawan ading ngagoak bari ngerejet samalah bedogna murag berebeuy getih ngaberebeuy terus nyerak celakan kana taneuh. Tapi sakitu mah kawilang kuat keneh manehna nyabut peso balati sarta dibaledogeun lempengan dada Ki Jemblung. Siap kilak Ki Jemblung rancing geus ngadoyongkeun awakna. Peso balati ti pihak lawan milepas. Cem dodet. Baturna rampog ngagoak awakna melenting ka tukang sabab peso balati batur nancep kana tonggong nu keur diayonan ku Said. Pelug dibebeut nangkuban. Ningali urut lawan Said keur ngudupung teh ading nemongkeun kagaranganana bedog diembat plek harita para mitra sadaya. Bedog ading menang 3 kali nimpah kana raga rampog ngan henteu we ku ading terus dicacan. Nepi ka teu walakaya terus ngabanusan. Sedeng baturna nu duaan deui jeung anu tigas leungeunna ku Si Jemblung ting beretak malabu retak siran teu kuat ngayonan nepi ka teu nolih ka baturna nu geus teu nyawaan. Terus tuh nyung si begu ngadon malabur sia. Teu uyahana keur kalah ka sungu teh pagede-gede. Kumaha Gus selamat ceuk Ki Jemblung dibarung ku amekan ngahegak. Selamat Jemblung lah teh malah ading sarua pada ngaharegak. Kumari lain Said? Ki Jemblung nanya ke Said. Akur nyang saya hanapeun tangka cau taksiran teu kuat kulung se. Kuring salamat kan. Napas kuring sabeak. Tema Said renghap ranyug bakat tingku capek. Sedeng si Omlen sakitu baturna raripuh tas jojoh patutunggalan teh. Manehna ngadon ngudupung sisi balungbang hanapeun tangka jengjing bari bujur nyemplong kawas nu keur sujud. Disangka makeur sare si horeng manehna baluas dumeh ningali ading rek disuduk ku bedog lawan. Gus, ari si ora-wodol ka mana teu katingali-tingali moal dibawa kabur mah kudu ieu. Ceuk Ki Jemblung nu maksudna mah nanyakeun si Omlen dumeh teu katingali-tingali. Para mitra sadaya, Ki Jemblung harita nanyakeun si Omlen dumeh teu katingali-tingali. Nanyakeun sehari Ki Jemblung, "Oh, si Omlen teu katingali-tingali?" "Hah? Si Omlen? Aduh. Ka mana jorna cenah? Boanya we digalusur ku nu bieu Ki Jemblung teh." "Nu bieu Ki Jemblung?" Cek ading ngerasa campur ambek. "Tadi mah katingali ku kuring si kepala badi itu tuh deket deket Gawir," cek Said nyarita can tatag bener-bener sabab ambekan masih kene ngahegak. Kojeng Kang ading ngalengkah rek nempo si Omlen. Barang breh kasampah keur nyuuh bari bujurna nonggeng. "Be, ampun si wawelek. Ngadon molor dinu kitu sia. Tampola na manusia teh batur manarohkeun pati emang ngadon molor. Baduel sia," cek ading gogodeg. "Saha nu sare Agus?" tanya Ki Jemblung nyampeurkeun. "Tah si barowes mun kalapung kadinya Ki Jemblung lah.
begitu gitik cungurna tuman cek ading keheul kasih Omlen. Omlen udang sia ha baik sia lamun teu udang ditotokeun ku dewek sia ayo udang cek ke jemlung bari nyekal kana punuk si Omlen. Ampun kuring mah teu boga dosa. Ampun teu kuring mah teu boga dosa. Cek si Omlen ngadon ampun-ampunan bari awak murungkut. Samaruk maneh namah nyekal kana punuk teh rampog rek mahala. Kiprat kalinya ke jemlung lah cek ading sasentak. Hi geuning ke jemlung. Punyana kuring mah rampog rek nekuk kana punuk uing cek si Omlen bari ngareret. Ari lain kunaon sia len. Kawas gadung hando nyungu kana taneuh. Buka penyakit 7 kuriling sia deh. Buka penyakit 7 kuriling kuring mah jemlung. Nyung sotenan ngarasa paur we waktu Kang Ading rek dibaledog peso. Kata mah ngadengin ngagoak nyebutkeun tobat. Disangga ku kuring mah Kang Ading beunang atuh ku si rampog gelo teh. Teh mah si Omlen ngareret ka Ading. Tayoh kapatutna bujur teh sia. Batur mah jojo patutunggalan ieu mah ngado nyempot dasar manusia ponok boos ya cek Ading. Tuluy ngabalieur micieun beungeut budina meuni merengut semu haseum. Meunang sawatara jongjongan masa urang ge eueuh nu ngaromong sakemek-kemek acan. Dada nu tiluan masih keneh turun naik kadorong kureng hapna napas. Tapi teu kungsi setengah jam Ading kakara nyarita deui. Tumanya kasih Omlen nu keur melenguk teu beda ti bueuk meunang mabuk. Len, ieu kilancek tema ki Omlen nyampeurkeun. Hari si laing mimilu ka dewek teh naon gadag sia ha? Cek Ading siga nu masih keneh keheul. Naon badag teh kilancek? Cek Omlen salah denge. Ading nyentak di barungku panon menit teu sirikna biji lekabe. Lain badag sia berwes, gablek gegebir teh bonge-bonge teuing. Naon gadag si laing milu jeung dewek ha? Naon maturan we kuring kilancek? Ukur jadi guna we nya. Di mana si laing rek sabilulungan jeung babaturan? Sigana batur kojor ge bangsa bodoh si laing mah. Rek milu begalan pati kumaha kilancek? Sabab urang pada obatan sedeng itu lawan tiluan. Piraku hiji dihurup duaan mah. Dina unggulna ge kadong dora we sabab dihurup. Ari katamah-tamah nu pangeula tarung kilancek terus sain jeung ki gemlung. Kuring teh bagaimana lawan atuh piraku kuring kudu tarung jeung tangkal juar onaman mah. Kuliak disangka jalma teu hidang we. Teh masih Omlen. Bisa nyarita nama maneh memang nya eueuh pilawan. Waktos nasib.